Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aduy mohon urang ngadongeng deui dongeng hanca kamari nu judulna Si Utai. Maha kabarna kaum dangu sadayana di dinten ieu tuh nu aya di daerah Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Cianjur nya mohon ka orang Cianjur atau ka orang Bandung, ka orang Ciwidey, cenah Ciwidey, Purwakarta, Sukabumi, Sumedang, mangga ka orang Sumedang nya atuh ka kumelah ka kaum dangu sadayana anu keur ngupingkeun dongeng Si Utai ieu. Mudah-mudahan kaum dangu sadayana disehatkeun jasmanina sareng rohanina ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Atuh ka kaum dangu sadayana anu aya di luar negeri nya muhun anu aya di Arab Saudi, Dubai, Riyadh, Damam sebenarnya ka orang Hong Kong, ka orang Korea Selatan, atuh anu aya di Malaysia nya mudah-mudahan carita-carita manten teh sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kaum dangu sadayana carita Si Utai di seri nu kamari teh dugi ka Si Utai keur di serangku bapana si Bonim nyaeta Ki Aceng. Kumaha atuh carios salajengna kaum dangu sadayana? Angga atuh kaum dangu sadayana sok yuk. Modar sia shoot atuh Ki Aceng teh nyebutkeun bodogna maksudna rek nyabetkeun kana sirahna Si Utai. Ai Si Utai rikat maneh teh ngelok atuh serangan bodogna Ki Aceng teh ngaplos ka daerah angin deui shoot los atuh nalik kuda-kudana Ki Aceng nu saimbang Si Utai teh rikat maneh teh langsung nengkaskeun sukuna. Pas nengkaskeun sukuna teh Si Utai henteu cicing leungeunna teh ngadorong awakna Ki Aceng atuh kaki Aceng nagen jadi manehna teh kaleungit kasaimbangan teu kungsila manehna teh langsung ngagepruk nyuksruk kana taneuh shoot ceprot cep aduh goblok sia kitu omongan Ki Aceng ka Si Utai teh. Tapi pas maranehna keur ngelut Ki Aceng teh rancing geus kusabab ngadenge jelema anu lobaan keur ngarobrol keur lompatan maksudna rek kadinya atuh Ki Aceng nalik kitu teh dikendali kajauhan ningali Mang Iding jeung Bancon jeung orang salemur teh mahna teh rikat langsung ngimprit kabur ti tempat eta. Sila kaum dangu sadayana Bah Encon jeung Mang Iding jeung sabalad lemur orang lemur eta teh geus nepi ka Si Utai. Tuh Mang Iding langsung nanya wae ka Si Utai teh. Tai, teu naon tai? Alhamdulillah Mang, teu naon ye. Uluh keunian mani seueuran kieu nya Mang. Tai. Abah gen tadi teh digeroan ku Mang Iding disampeurkeun Mang Iding. Kabeneran Abah teh keur ngarobrol tah jeung barudak jeung Bapak eta keur ngarobrolkeun isukan ari kerja bakti ieu teh. Tapi kabeneran Mang Iding kadinya bebeja maneh keur erek disiksa ku Ki Aceng cenah. Atuh kami teh kabehan kadi we da bisi kumaha onam ka maneh. Mang, alhamdulillah kuring mah teu naon. Tapi eta manehna kunaon nya tai? Cenah maneh nyiksa anakna. Wah, bawa-bawa puting anu nyigat maneh teh eta teh
anakna Ki Acengnya. Wah, anaknya Ki Aceng. Wah, anak Ki Aceng udah ge nyaho. Tata si Boni mau jeung balad-baladna dah maneh nama geus biasa kitu teh. Tapi kunaon nya atuh ka maneh teh kos anu ngewaweun kitu geuningan. Padahal maneh teu rumasa nyiksa manehna kan tay. Kitu pertanyaanna. Bah encon teh kasih Utai. Si Utai langsung wae manehna teh ngajawab pertanyaan di bancon teh. Kuring mah perasaan bah abi mah teu pernah nyiksa saha-saha da bah. Han abi mah keur peuting tahnya eta rumasa aya nu nyegat tengah jalan. Duka saha da tiluan eta teh bah. Tapi manehna teh langsung kalabur wae kitu. Wah, kuring mah geus pasti geus masalah eta teh. Eta teh si Bonim, si Ana jeung si Pupung tah baladna teh. Atuh bah, kumaha nya lamun kieu? Bahayakeun atuh bah. Ulah nanaonkeun we serahkeun ka Abah. Wah, gitu mah tuh urang ieu we, urang datangan we. Imahna bahaya tuh bah ke kumaha kete. Kitu sekaan aya nu ngiluan salah sahiji kolot nu aya di lemur eta. Atuh kabehanana gen sarua sapendapat. Ngadenge kitu bancon teh langsung wae manehna teh mingpin nu maksudna rek ka imahna Ki Aceng. Atuh si Utai jeung Mang Iding gen manehna teh ngilu ka nyusul ka imahna Ki Aceng teh. Teu dicaritakeun di jalana kaum dangu sadayana bancon teh nepi ka imahna Ki Aceng. Atuh eta nu kabehan teh nya ka si Utai, Mang Iding jeung bapak-bapak salumur eta teh kaget kusabab di imahna Ki Aceng teh geus eueuh saha pantona gen muka pas ningali ka jero imahna teh acak-acakan. Ari Ki Aceng kaum dangu sadayana sanggeus manehna lumpat ninggalkeun si Utai teh manehna teh giru-giru manehna teh balik langsung barang-barangna terus pokona mah kos senjata-senjatana dibawaan kabeh. Atuh si Bonim gen ningali bapana gurung gusuk itu si Bonim gen langsung wae mantuan nu utamana mah perkarang persenjataanana langsung dibawa tuh ke si Bonim. Ente loba tatanya manehna teh langsung milu jeung bapana duka teuing ka mana cenah cek si Bonim teh. Ya penting manehna ngilu ka bapana. Ari bapana si Bonim nyaeta Ki Aceng maneh teh maksudna teh erek ka Gunung Baregbeg. Di Gunung Baregbeg eta manehna teh erek ka tempat panyepiana manehna lamunkeun naikkeun ilmu. Atuh tekung silila eta Ki Aceng jeung si Bonim teh geus nepi ka Gunung Baregbeg. Atuh imahna anu di lembur mah kumaha teh teu ropea, boro-boro di ropea, pantona gen teu ditutup-tutupan acan. Kitu kaum dangu sadayana caritana Ki Aceng jeung si Bonim. Ari bancon jeung orang lembur manehna teh bakat ku kaget ningali imahna Ki Aceng geus kosong melongpong teh. Anu leuwih kaget nama imahna teh ni acak-acakan kos anu kabangsatan. Ieu kunaon atuh geuningan kosong kieu. Kitu omongan Kang Iding teh. Wah, Abah gendeng nyaho naon atuh ari kieu mah. Wah, Pak, atuh ieu kumaha nya bisa kieu geuningan. Wah, jelema ka mana atuh ari kieu. Kitu cek salah sahiji pananya nu orang lembur eta, lembur eta teh nu katelahna Mang Ajid. Mang Ajid kuring teuing teh nyaho pan kuring tadi jeung
maneh ka dieu teh. Wah, bah atuh ka mana eta nya Ki Aceng rian mani acak-acakan kieu. Wah, bisi kumaha ona meureun maena teh apakah palingan apa kumaha. Wah, sieun ka bangsatan we terus maena teh bawa. Wah, ajun teuing atuh. Tai, ulah dipikiran kitu teuing. Ah, main jelema jahat ieu. Aya nu ngajahatkeun gen. Antep we sina karasaeun ku manehna. Mang, ulah kitu mang. Lamun cilaka mah kan kumaha karunya. Urang mah sebagai manusia, sebagai jalmi teh mang kudu tulung tinulungan mang. Sok atuh mang tinggalian ka tukang bilih maena teh aya di tukang apa kumaha. Tah gitu bener tai. Setuju abah gen euy. Ayo balad-balad urang teangan ieu suganan we aya di tukang. Atuh tekung si lama orang salembur teh neangan Ki Aceng. Tapi weleh Ki Aceng mah pan geus eueuh di dinya. Pas geus lila nareangan tapi nu diteanganna eueuh atuh ngumpul deui di hareupeun imah Ki Aceng teh. Atuh bancon ge langsung ngomong wae. Ka orang lembur eta. Geus we atuh. Ayeuna mah diteangan geus tapi kan eueuh cilemana. Ayeuna mah geus we yuk urang melulang heula. Ayeuna teh geus arek magrib geuningan teu karasanya. Ih, wah, lain adek magrib. Ieu mah lohor gen encan. Ieu mah mendung we. Wah, mendung erek hujan siga mah hujan gede ya teh, wah. Wah, abah geus pikunnya. Perasa abah mah geus ek magrib da geus pek mongkleng kieu geuningan. Kitu atuh. Jawabanana Bah Ancon teh. Wah, si abah mah tungguran geus kolot. Jadi geus pikun. Oh, ieu teh lohor gen encan bah. Tengah pagi encan. Si abah mah dasar aya ngabodor teh aya wae. Kami mah lain ngabodor. Tapi kami mah keceplosan da ku sabab perasaan kami mah da geus erek budit kieu geuningan da geus paek ngongkleng. Yuk atulah daripada kehujanan kita di kehujanan jalan mending mariang walali ka imahna sorangan-sorangan. Mangga bah. Ayo bah. Oh, ayo bah. Ayo. Atuh kabehana teh langsung balik nu maksudna rek balik ka imahna sewang-sewangan. Tapi ari si Utai jeung Maiding mah ku Bancon teh ditah ka imah heula cenah. Ditah ka imahna Bancon heula. Atuh si Utai jeung Mang Iding teh ngilu wae ka imahna Mbah Encon. Tekung silila kaum dangu sadayana Mbah Encon si Uta jeung Mang Iding teh geus nepi ka imahna Mbah Encon. Atuh Mbah Encon teh nitah asup ka Mang Iding jeung si Utai. Geus asup di jero mah Mbah Encon teh bebeja bahwa kalakuan Ki Aceng teh sok ngahaywal. Ayeuna teh sok neteuli ka musuhna. Teu wani dihareupeun sok main di tukangeun. Nyaeta main tukang teh main ku cara nu halus. Geus ngabejaan kitu mah Mbah Encon teh langsung mamatahan si Utai. Geus dipapatahan panjang lebar. Si Utai teh nganuhunkeun atuh ka Mbah Encon teh geus mere pepeling ka manehna jeung mere saran-saran. Tuh tekung selila kaum dangu sadayana si Utai jeung Mang Iding teh pamitan nu maksudna rek balik ka imahna Mang Iding. Teka rasa kaum dangu sadayana beurang teh geus kaganti ku peuting. Atuh peuting eta teh dirasana teh manitis pisan.
Naku sabab tadi sore geus turun hujan gede. Ayeuna urang nyaritakeun di Gunung Bare ke kaum dangu sadayana. Di dinya teh aya hiji gua. Eta tempatna Ki Aceng jeung si Bonim. Atuh salakina Ki Aceng gen aya ayeuna di dinya. Sok daku sabab maehna mah geus biasa deui lamun di imahna teh karosong mong polong, maehna teh geus piling lalakina teh pasti aya di Gunung Baregbeg. Atuh majikan Ki Aceng mah langsung wae ka dinya sanggeus salakina teu nyampak di imahna. Bah, aduh, ieu jangan, oi. Mendingan bapak abah mah ieu teh anu dibawa teh ieu pakakasung pakarang wae geuningan. Geus ya ulah loba ngomong. Pokona mah eta nurut we ka dewek. Eta si Utai teh urang bere pelajaran ku kuring. Oh, mah genaon kan kitu bah. Enggeus maneh ulah sok loba ngomong cek abah oge. Geus we siapkeun sok eta. Tadi tah tina tas leutik eta aya menyan eueuh. Mun aya menyan maneh nyin parupuyan giru geura. Kitu omongan anak Ki Aceng ka si Bonim teh. Atuh si Bonim gen teleda manehna teh langsung nyokot bungkusanana nyaeta bungkusan menyan jeung langsung nyin parupuyan. Sanggeus maehna nyokot menyan jeung nyokot parupuyan ceut we dibikeun ka bapana. Tah, Pak, ieu Pak. Tah tunda diadeup aing. Cicing sia ulah loba ngomong. Kitu omongan na Ki Aceng teh tegas pisan. Sus atuh purupuyan teh diseuneut ku seuneu katingali haseup mani ngelun pisan. Ai Ki Aceng langsung wae maehna teh nyokot pakaranganna. Terus nyokot pakarang hiji keris leutik. Keris leutik eta teh kung manehna teh langsung wae di deangkeun kana haseupna. Purupuyan eta teh bari panonna peureum langsung mapatkeun sampe pamakena. Teu kusila Ki Aceng teh ngalungkeun eta keris leutik ka hareupeun lawang gua. Terus maehna teh ngomong kos anu marintah ka jelema. Cik sagri ka ditu. Ayeuna maneh ku urang dibere tugas ya. Cik sing hasil, sing cepat sia. Atuh kaum dangu sadayana eta pakakas teh abelsat ka luareun guha. Lebuk atuh di luareun guha teh aya angin mani gede pisan. Suarana teh sea handaruan. Ditambahan ku suara anjing nu babaung. Mata kukurayeun kanu keur nyaksian mah. Rebug atuh angin gede teh makin lila ngajauhan ti tempat eta. Makin lila tep plus we angin nu gede teh teu kadenge deui. Nu kadenge ngankur suara bebence jeung cari cangkas. Eta di luar angin mani gede gitu. Epes ya sok loba ngomong. Kitu
Jawaban anak Ki Aceng bari setengah nyentak ka si Bonim teh. Geus we maneh mah ulah loba ngomongnya. Serahkeun we ka bapa maneh, Bonim. Da mamangsnya pagawean bapa maneh teh. Pokona maneh mah geus ulah loba ngomong, ulah loba tatanya. Geus we nya. Kitu atuh. Tembal mana si Bonim nyaeta Big Eno. Tapi mah penting ayeuna mah kukulah cek urang mal hasil. Maneh teh Bonim ulah nyarita ka mana wae nya. Mending ngadoakeun kitu geuningan. Oh, da kuring mama yakin penting ayeuna mah hasil. Nah kunaon kitu? Waktosna seep. Kaum dangu sadayana waktosna seep. Insya Allah lain waktos orang lajengkeun deui carios si Utai ieu. Sim kuring Mang Aduy nyuhunkeun dihapunten pilih dongeng si Utai ieu seueur pisan kakiranganana. Atuh amit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.